Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tug dugikeun ka rengsena. Sugri para wali sumangga kiwari urang Bandungan bagian anu ke-58 jajar carita ya tanah carita anu katunda dina malam Sabtu kurang waktu ayeuna bagian anu ke-58 sakumaha anu kantos dipaluruh naskahi carita bagian anu ke-57. Pedarang Mang Dedi kaboga Tuan Ji dina mangsa mendarikeun kaayaan alam pasosore di hiji patan-patan nyatana di Guha Mau khususna atuh ka Wirosada anu rengse dilokat ku Kersani nyatana Singajaya. Kumaha atuh para pamiyarsa lajenganna ieu carita nyalangkung paus tengah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana. Kadahila penajanela poho kana panto alihana banci wilujeng. Masa alam pasosore harita teh dihanap mah atawa di luarin eta guha nu setelah Guha Mau menyereang tongeret di sarada ngan ka jero guha mah kadengina tengan cukup ku hawar-hawar breh di jero guha yang kermiuk duaan oreng si mana horeng Wirosada ngalungsar bangun rungse pikiranana kaganggu keneh ku lampahan tadi sakur-sakur nu kajadian kumalangkan keneh dina ciptaan. Sedangkan guru nak telah Singajaya pau harita teh yang amina ayeuna Bapa rek ngomong poe ieu ilmu ujang geus sampurna mengandung hareuti yen ujang teh geus tamat guguru di Bapa kade sing bisa mawa jeung ngagunakeunana eta ilmu naon sababna sabab ilmu teh lir ibarat hiji peso eta peso atawa bedog bisa manfaat lamun bisa ngagunakeunana keur anu manfaat eta peso bari cilakakeun ka urang lamun urang teu bisa ngagunakeunana bener atuh sajabat kitu Bapa meregih ka hijab omat ulah rek dipake adiguna ulah sombong jeung takabur ulah boga rasa ieu aing uyah kidur nyaon sababna sabab ieu jalu manusia mah eueuh nu punggul manusia eueuh nu gagah manusia eueuh nu leuwih
gagah digagahkeun ku Allah, mulia dimuliakeun ku Allah. Tah, mun urang boga kalakuan nu goreng patut, eta kagagahan jeung kamuliaan teh ragrag helas eueuh hartina. Saur Singajaya mamatahan Kang Rosada, sangkan bisa ngagunakeun ilmu pikeun kahadean. Rosada unggut-unggutan pok harita. Sadayana kahartos pisan. Hatur nuhun kana piwajang ti Bapa. Syukur ai kacarima jeung kaharti mah da memang bener kudu kitu. Sing kaharti kupikir sing kahoncal ku akal jeung kudu dihartikeun. Beres Bapak seterusnya. Bapak teh ngawaris ilmu kahijab lain can patuduan. Sabab naon sabab bareto oge geuning ku Bapak geus dibedakeun. Yen ujang dibere pancen anu berat ku Bapak kudu bisa numpas. Nu jahat Bapak, nu jahat. Ngabelaan anu keur tongara tunggara. Ilmu jeung pangabisa nu nyampak di hidup kudu aya guna keur jeung mangpaatna keur kapentingan. Keur kapentingan balarea Bapak, balarea. Ulah dipake keur kapentingan pribadi wungkul. Tumpes kajahatan, tanyurkeun keadilan, belaan bebeneran lempengkeun anu salah. Tah, kitu kawajiban urang anu kudu dijalankeun. Sabab bijil ti guha mau. Cik Singajaya nambahan deui piwajangna. Barjeng toleh neuteut weh Kang Rosada. Ondok samangga Bapak. Naon rupi cariosan ti Bapak sadayana bade dijalankeun ku abdi. Nanging iraha abdi tiasa turun guha atawa gunung. Kedah iraha tiasa kacibeni abdi teh tosono ka kulawarga nu mangkuk di lemur. Malang Bapak bilih diganggu ku Wirapati atawa si Kalasurya atanapi ku nu sanesna. Kaisep, abdi Bapak geus jejeg 4 bulan di cindi dieu. Pamajikan ujang tangtu geus ngajuru sarta geus salamet jeung we ya. Geda turun, geda cepungan sakabeh kulawarga hidup, geda keangan si Wirapati jeung saha Kalasurya Bapak jeung si Kalasurya. Benerkeun kalakuanana, tumpes kajahatanana, belaan dirinya. Anu kudu ditumpurkeun ku hidup teh lain jelema lain bagud jelemana, tapi kalakuanana nu jahat brajalu gelamian. Sing salamet di jalanna, amin. Bapak teu bisa mahanana naon geuningan iwati ilmu. Cek Singajaya beri ngadorkeun dampalingeun anu katuhu. Maksudna mah ngajaksa salaman. Kep ditampanan ku Rosada. Duanana sini tetep sakedeungan dung ngerasa kabungahan. Bapak. Hapunten anu kasuhun. Bilih abdi seueur midamel kalapatan. Salami aya di dieu. Oge teh hilap ngahatur keur bunuh laksa ketika bingahan kana rupi-rupi ninja saja sati saya Bapak nu parantos ikhlas sareng didoma paring ilmu kabeh. Tong dibarung eureum bae cinta. Ngeunaan kasalahan da papada manusia ngaranna ge dihampura pisan kasih. Sarta Bapak ge milu bungah ku ayana di hidup nu geus hasil narima rupa-rupaning pangajaran ti Bapak yuk. Ku Bapak diajapkeun tepikeun ka Tegal. Mangga Bapak hatur nuhun. Nya sanggeus kitu mah. Duanana timpel saat keluar ti guha maung. Nguru ka Tegal anu sok biasa dipake latihan ku Rosada. Kaayaan Tegal loba anu ruksak sabab memang katibanan ku pengawasa Rosada anu kiwari geus rohaka. Duanana eureun dihandapeun tangkal hantap anu unggal. Tok Singajaya harita.
gandeng reang di sarada patembalan jeung baturna dan memang kaayaan alam harita mata poe geus dengdek mulon. Bre hanapun tangkalna hantap anu nunggal aya dua tantungan jalma horeng siman horeng Rosada jeung guruna. Malapok Singajaya harita teh kaesep. Abdi Bapak samemeh meang ninggalkeun ieu wewengkon hidup kudu ninggalkeun hiji tanda atawa ciri maksudna keur paneling-eling oge kudu boga rasa tanggung jawab atuh maksudna Bapak heueuh bisa kudu tanggung jawab teh kana naon rupa karuksakan alam di dieu tuh tempel kadangkalan aya puluhna anu ancur kakibanan ku pangawasa ujang sorangan. Malahan mah tanuh-tanuh jadi ralegok jujukutan jadi rarungsak. Alah, sumohon Bapak kartos pisan nanging naon nu kudu dipilampak ku abdi teh Bapak. Mugi kasa ngajelaskeun sakan tenang teu ya. Wayahna ujang kudu ngomean ieu leuweung. Naon sababna kudu diomean sabab tega ieu teh baretona mangrupa leuweung geledegan nu katidah adena keur nahan cai. Oge mangrupa tempat cicing nu tumanina pikeun ratusan sato. Tah kupituna jalu. Ieu tega kudu dirobah deui ku ujang. Maksud teh singaja di leuweung. Gunana teh loba pisan kahiji keur ngarupus lacak hidup nu kungsi ngulik ilmu di dieu. Laras Bapak. Supaya teu kapanggih ku musuh. Ajang. Atuh kaduana. Lamun leuweung geus hejo deui mah atawa geus poek deui ku kakayon, maka gede guna jeung mangpaatna keur urang lemure Cibeni. Meureun dina engke mangsana usum halodo moal kakurangan cai. Sabab king usum bakal tetep mayeng. Atuh cenah eta lamun usum migih atawa hujan maka bangiran. Naon sababna sabab cileuncang katahan ku akal-akar kai anu jadi. Ieu kabeh keur naon? Keur ngajaga kalastarian alam jeung naon? Jeung lingkungan. Yang lingkungan nu kacida dibutuhkeun ku manusia. Tah kitu maksudna teh. Janten abdi teh udah malakai di dieu nya Bapak. Bener pisan. Memeh balik ka lembur pelakan heula ku kai-kai anu sakira gede mangpaatnya kebeneran Bapak kitu. Geus saya lagi binih nama menang ngumpulkeun we salila 4 bulan teh. Tuh jadi tuci cokot ku hijab pa itu. Ceuk Singajaya berjeng nunjuk ka di tempat. Ku Rosada disampurkeun barang gok dina batu aya gundukan siki-siki kai anu kacida lobana. Dibungkusna ge kudang daunan. Lamun Rosada na hulang sakedeung. Sanggeus kitu mah mawa eta bibinihan ka guruna. Terus manehna nanyakeun kumaha tata jeung carana melak eta benih kai. Singajaya diterangkeun tata jeung carana satara garis badagna ngarah gancang ka harti dan ku muridna. Janten kadah kitu. Nuhun atuh Aki. Nuhun atuh Bapak. Mangga bade dijalankeun ku abdi. Rosada regejeung mangku benih kai anu bungkus ku daun teureuk. Terus ngerahkeun tenaga batinna. Sarta eta tenaga dipusirkeun dina leungeun. Hiup puer. Eta bungkusan teh dipalangkeun. Mur parala. Benih-benih kai teh atuh murag kana taneuh teu beda we jiga si hujan. Rata kawas anu diatur. Cakak Singajaya siri bakat kubung. Sugeng mah cenah boga kelakuan murid alias Rosada anu kitu teh. Kenyanya alus jalu. Sok nu sabungkus teh geus awurkeun ka ieu. Sing rata jalu sangkan sakuliah ieu tega kaawuran ku bini.
Sinajara di kabeh ulah aya nu kosong. Mangga Bapak. Wirosada teu baha kopi kana bungkusan birikai. Hiu blur dibalangkeun ka belah kenca. Blur parak mauragan deui kana tani. Sawareh mah atuh harita ting pato kana dangdaunan. Sakuliah eta tegal ka awuran kabeh. Wirosada ngagunakeun ilmu batin pikeun ngawurkeun eta bini sacara hade. Syukur kaisep, syukur bagia temenan itu bagus kaisep. Cukup kakitu ge muga-muga eta bini-binihan teh sing jadi kalawan hade. Amin Bapak. Sing jadi leuweung anu kanda jeung adalus. Beramulan jigra ini dungger lumaku sing salamet di jalan. Sarta sing hasil ngajalankeun rupa tugas kaisep. Cek Sinajaya berjing marahmai. Untuk semangga Bapak. Permios abdi bade mios. Nyabrai. Gababag derek balikan gunung kalayar. Wirosada jeung Sinajaya tong sasalaman sakali deui. Sanggis kitu mati persak hinggakeun eta tegal. Wirosada lumampah ka belah taler. Ari Sinajaya ka belah kulon. Masing-masing ngajugjug ka tempatna sawang-sawangan. Wirosada ka Cibeni, sedengkeun Sinajaya mah deuk muru ka gunung kalayar ka tempatna anu matu. Kasubri para wargi, bangnu sumakuna Sinajaya nyakitu deui Wirosada. Cag urang tunah lila eta, teundeun sakedeung tunah sakedap insyaallah. Kaharep kasampeurn deui, ayeuna urang pusirkeun perhatian urang. Nyatana ka kademangan Cibeni dina mangsa tur waktu anu sarua, nyatana dina alam pasosore. Mangsa alam pasosore harita teh di kademangan Cibeni kacidak pisan hegarna. Tilu jalma ngarariung ditepas bangun anu galungwira nekeranan. Harita teh Den Purwa nuju diriung-riung Kancanawati katut Nisutirah. Barjing ngasuh putrana. Nisutirah geus ngalahirkeun anakna awewe di ngaranan Nyi Arumlara ku akina. Nyatana ku upas karya. Nisutirah ngalahirkeun dina kaayaan prihatin. Naon sababna prihatin? Lantaran salakina teu aya bulan. Parandene kitu, teu burung sabar jeung tawakal puguh hantem-hanteman pada ngabeberah, pada ngalelemu ku kulawargana. Manakono da ayeuna mah kahibur ku anakna anu geus salamet, atuh teu sedih teuing. Alhamdulillah amin geuningan teh burung salamet budak teh Sutirah. Kade sing bedar ngurusna sing apik miarana sabab eta teh jimat anu teu bisa diajen ku duit. Mangrupa harga anu kacidaluhurna sabab leuwih ti sagala-galana keun bae. Salaki nyai mah nyatana Wirosada mah ulah dipikiran teuing ada geuningan medikeun ka teu aya beja-bejana acan nepikeun ka kiwari. Ceuk Den Purwa mepelingan ka Nyi Sutirah. Sangkan tetep sabar jeung tawakal ulah mikiran teuing salaki anu leungit. Ngeras pisan ayi benernya. Sim betah we jadi ranan. Hacek temelan lamun seuk ayi kudu cicing di mah sorangan deh. Bisa aya musuhna bohongan deui. Ye, katuara mogel lain teu percaya. Acek teh nanya kitu tuh bisa aya musuh. Da geuningan Wirosada teh aya wae deui. Tipikeun kaina teh leuwih ti 4 bulan. Ceuk Kancanawati ge milu ngomong. Nyarungsun ka kacapan sarogena nyatana Den Purwa. Hati letik nama perihna lain lumayan. Perihna lain dikeuna ari sabab. Adina teu aya beja-bejana acan nyatana Wirosada. Teu puguh cekeleunana sabab paeh teu aya ciri. Hirup teu puguh dungukna.
Sutirah barang ngadenge papatah ti Kancanawati alias lancik teh ngan ukur ngeluk tunungkul bangbing. Bari jengais anakna anu geus umur sabulan. Berang peuting gawenangan ngarep-ngarep salaki we. Tapi tatap eueuh datang, mata kengkel kana hate. Nah atuh, barang ku genung catur kitu gurung, anu datang hiji jalma anu papakeana sing sarwa hiding. Mureng badog bari jeung mamawa itu. Sirahna dibengker ku amat bodas buukna panjang tinggal riam ketebak angin. Sup kapakarangan. Terus nyampurkeun kana golodog kadamangan atuh puguh ngariung teh najeng kaget. Kaget campur jeung reuwa sabab teh samar anu datang teh Wirosada. Atuh akhirna masarea ngerasa bungah. Den Purwa netis ritna loncat kana lawang ngabagiakeun ka Wirosada. Wirosada, baga teh bujang atas di mana atuh ieu teh? Mendingan pelan jika teh inget kabalik. Hapunten. Abi memang kamalinaan teh emot kelembur dupipun bojo di mana? Nah aya di dieu kitu atawa ya di bakal Wirosada. Emot di mana tuh? Ibu dah geus lahir kan. Cek Wirosada bari jeung satengah loncat cengkat talaunan. Lamun teu inget manggu orok majigan hayang nguru ka salakina bari ngagabung. Hayang ngarontok ngarangkulan bakat kusono. Atuh puguh Wirosada meuni coringhat. Kencang buru ka pamajikanana. Orok direbut di indungna. Dragajam dipangku celango. Celango eta orok diciuman ku Wirosada. Alhamdulillah. Teh salah omongan guru. Yang si jabang bayi geus lumelar kadunya. Pagi teuing anaking. Ieu bapak geus datang nepungan hidup hampura. Awewe lalaki budak tinggi. Cek Wirosada ngarelkeun Sutirah anu ungut bari mumbar cimata. Sedih nama tapi campur jeung bunga. Awewe kan dingaranan arum laraku akina. Ngonon. Atuh mun kitu mah geulis hampura bapak teh nya. Lain teh ingat ka hidup tapi bapak tas ngalalana. Cek Wirosada meuli aleg-alegan ciri. Teruskeun ngomongan ka orok. Bari celengok deui atau orok dicium tarangna. Gumar orok teh ceurik tayuna bae reuwas meureunang. Tingkah sogok kukumisna jadi bapak. Atau memang ngabagiakeun kanu jadi kolot. Numpuk itu Kancanawati jeung Den Purwa beuki colohok. Nabandungan Wirosada anu sono anu beri anak. Mun di papanku bari jeung diajak ngomong kawas ka budak gede. Mun di mana tuh? Mun ngampeng teh inget ka balik. Abdi keung asa teu puguh rasaan. Teu sabaraha akan temulang abdi tetep dumatkeun dia datak kenging ka mana-mana ku aceh. Cek Sutirah bubaredah tumanya kamu jadi salakin. Yang pangan pisan Wirosada. Tuang raya teh nya si Nyai Sutirah teh cicing di dieu we salia tinggalkeun ku ujang teh. Sabab moal di lembur ka Cidawritna. Musuh teh teu boleh ngabongohan we. Tah kulantaran kitu sakalian ngariung di dieu, malahan mah nepikeun ka ina oge can balik ka imah. Den Purwa baru ngerangkeun. Ngeunaan Sutirah nu cicing di imahna da puguh loba ka hariwang jeung ka paur. Atuh nuhun Kang. Abdi percanten ka salira nu samana. Nuhun pun bojo ditalingakeun kalihna ti eta. Diurus dugikeun ka ngalahirkanna. Abdi teh sedih mungguh dina hate maka. Yani kumaha atuh da geuningan kieu lalakonna. Abdi teh bisa ngungkulan anu ngalahirkeun. Cek Wirosada tika rasa berbei cipanon merebei deui bijil. Kes. Tong loba pikiran. Da ayeuna mah sahari age salamat, teu aya deui nu kudu dipikiran. Ayeuna mah geura dongengkeun we, nah kumaha lalakonna panganepikeun ka kieu teh. Pasti mana atuh hidup teh. Aki puralaga jeung wati terus-terusan neangan malah akang samangkeun milu indit neangan hidup. Tapi das hidup teh. Betatan sorangan ayeuna. Nah kumaha dongengna teh. Ieu naon anu karandapan ku hidup teh sok. Kalawan tenunggan anu nanya deui para batur Wirosada ngadongengkeun sakabeh lalakun hirupna sacara jujur. Teu aya anu disumput salindungkeun sabab kabeh perlu kanyahoan ku Den Purwa jeung ku warga sejenna. Atuh puguh we ari geus ngadenge kitu mah Den Purwa jeung Kancanawati katutni Sutirah ngerasa reug-reug hatena sabab Wirosada salamet bari jeung teu aya kemajuan dina widang ilmu perelmuan.
Rakitu lakon abdi teh Kang oge kasadeana. Mugi janten uninga. Sareng mugi ulah janten bendu abdi rumaos lepat kajongjonan teuing. Nanging ieu sadaya dilampahkeun demi kanggo ngajaga katentreman Cibeni supados tiasa hasil newak durjana jana anu jarat. Tak kitu Kakang. Bagjat nemen atuh akang teh bunga hari kitu mah. Yakin bakal aya nu jadi tameng dada pikeun ngaping ngajaring sakumna rakyat Cibeni. Aras Kang, ulah diganggu wae. Jama-jama anu jahat. Tapi keke, kumaha ari Singajaya nah ka mana ayeuna? Den Purwa penasaran bekayang tepung. Anjeunna ayeuna teh mulih deui ka Gunung Kalayar. Sarta sagor pinakawajiban niragrageun ka abdi. Janten perkawis Wirapati sareng Kalasurya ayeuna tos janten kawajiban abdi kanggo ngalilirkeun anakan. Atanapi kanggo numpes kalakuanana. Da sakawit nama si bapa teh maksud nuhun maksud si bapa Singajaya anu baris ngabasmina nanging ayeuna mah tos dipasrahkeun ka abdi. Tah kitu Kang. Syukur atuh kitu mah. Alus we lamun kitu carana mah akang teh jadi regreg. Laras Kang. Sing ayam tentrem bae Kang abdi nu tanggal walar. Upami aya nanaon kiamah malihan majnah hiji mangsa abdi insyaallah bade mios deui. Ka mana? Mun sajama luhur Rapati kalih Kalasurya. Nanging kumaha ari Aki Puralaga oge ka mana ari Mang Wardi? Ceuk Rosada inget ka kitu raga. Nu ditanya kalah ngahulangnya tanah Den Purwa. Malahan masarea silih reret bangun sungkan pikeun ngomong. Berat arek ngadongengkeun teh. Berat arek waksa teh. Ari sabab teu puguh dumukna. Aki Puralaga can kanyawa nasibna buka kumaha buka di mana. Nah ya naon eta Kang? Kumaha Aki Puralaga? Rosada nanya. Hatena jadi ratu loba ka paur. Bisi aya itu jeung ieu anu matak jadi sedih kan hate. Rosada. Kek heula kek. Raden Purwa barang menang patak pananya kitu ti Rosada. Satarina mah mulikeun ka Agung Mayung arek ngomongkeun teh ragu-ragu. Kulantaran Rosada neuteuk kana pamungteu Den Purwa nya daek teu daek pok Rosada harita. Pok Raden Purwa harita. Bari jeung ngetep ka Rosada ngomong kalawan Daria. Rosada adik akang. Naon Kang? Aduh. Kunaon Kang? Aki Puralaga anu ditanyakeun ku ai teh geus lila teh aya di dieu. Lain kemana-mana tapi leungit jiga hidup baretongan memang aya sababiahna aya sababna. Kieu bira dongengna teh. Kumaha Kang? Sok banungan. Barabat Den Purwa ngadongengkeun lalakon Aki Puralaga. Anu nepikeun kadanget harita can kanyahwa nasibna. Leungitna teh dina laga neangan Rosada jeung budak-budak Wirapati ketut Kalasurya. Ngadenge kekecapan Den Purwa kitu atuh meninggah huleng Rosada teh. Manehna ngerasa hancur segede halu ku ayana kajadian kitu. Sabab naon? Sabab kabeh asa gara-gara dirina. Nepikeun kakudu ngorbankeun sepuh anu sakitu nepi ka melang. Tah kitu dongengna teh Rosada. Jadi Aki Puralaga teh bisa naleungit balukan tina ngalalana dina naraga neangan hidup. Malah sakalian berjenengan Wirapati katut Kalasurya anu terus-terusan ngaganggu kalembur Cibeni khususna. Oge kasakuliah kadamangan Cibeni umumna. Wirapati jeung si Kalasurya geus dianggap hiji musuh grot ku urang dieu. Ayeuna ditambah di kudu jago nu can kanyawan seluk-belukna kakara kanyawan teh ngaranna we wungkuh dumasar tina pangalaman Nyi Sutirah. Eta jago teh cenah katelahna Panjuruyung jeung muridna cenah. Tah kitu Rosada. Otan teh nembe ka kitu kutang teuingan Wirapatina anggeun teh meuni teh aya euih-euihna. Ngarek iraha eling teh atuh. Rosada jika ngomong ke kadirina.
hatena panas ngaheab jeung keheulek ka Wirapati jeung ka Kalasurya anu terus-terusan we ngaganggu ka urang Cibeni khususna ka pamajikanana. Geus langan, ulah lobatin anu dipikiran. Angguran mah geura heula da meureunang hidup teh capek. Ke tah lamun geus sase pisan yuk urang badami deui anu asak. Sabab naon sabab dipikeun kadangat ieu teh aki Puralaga teh alaratanana oge wardi can aya mulang. Aduh, ting ka mana ini atuh. Ngantuk kang duh abek teh saneh kirang sono capek teu bade heula we diorompok atuh. Nya jig malahan mah bisi arek pindah deui sakalian jeung orok-orokna sok. Ayeuna we jajak wacek nanya engke urang ngabejaan Mang Upas sina daratan ka ditu. Cek Den Purwa ngarasa geudeung manahna. Temalang ngajan ngajurungkeun sutirah ka imah nage sabab ayeuna mah aya anu ngajagana moal matak melang teuing. Nya harita keneh Wirosada atuh jeung Sutirah barali ka imah orok dibawa sakalian dipapangku we ku Wirosada dijajab ku Kancanawati jeung ku Den Purwa. Malahan mah aya sawatara pagawe sejena anu melu jajab. Beja meunaan datangna Wirosada geus mimiti sumebar. Beja wartos tatalepa ka unggal jalma. Nya tungtun masa kabeh urang Cibeni geus pada nyaho. Atuh puguh we sarea bungaheun pisan. Kasubri para wargi bangsa alam dina ieu carita urang jojo cokot ringkes namae. 2 poe geus kaliwat we. Sabadana Wirosada ngaleuhkeun tina kacape maehna disaur ku Den Demang Purwa. Atuh kancan ngadefisan. Tapi teu mawa batur cukup manehna we sosoranganan. Sabab geus nyaho yen Raden Purwa deuk ngabadamikeun masalah penting nu aya patula patarina jeung Aki Puralaga anu leungit teh. Kitu deui wardi ucan bulan geus mang bulan-bulan. Harita Wirosada geus diuk di tepas hari dipayunan langsung ku drakana nyatana Den Purwa. Samemeh pru badami waktu cukup mangsanya kapan can para pamirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengannana insyaallah enjing dina mangsa tur acara sadua mangga baris nurukeun ieu carita dina bagian angka 58. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana lajeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.